Sampurasun baraya songwayang daraut ayeuna urang ningkat kana proses ngadasaran tah ieu ngangge cat bodas. Dasaranana urang ngangge cat putih baraya satusna di dempul tuh. Da baraya ayeuna urang papayan sadayana ieu teh urang bodasan. Ieu teh teu cukup ku sabalik teh baraya nya. Kitu upami nembe sabalik mah sok masih kena ngabayang janten kedah 2 sampai 3 balikan kikian oge baraya ngabodasan teh. Nanging urang metodena mah sami gitu. Ieu mah urang sabalik we heulaanan. Urang naon istilahna urang tampilkeun lah tah. Teras wae ieu teh dina buukna ieu teh rada ieu nya rada bangga gitu, rada rujit. Pinten nguasna ge pan kedah rasup kana sela-sela ieu rambut nya. Sela-sela ukiran rambut maksud teh. Teras tuh pokona di papayan baraya ulah aya nu kaliwat janten merata gitu hasilna teh. Tah ieu meureunnan ngangge catna teh cat tipe duko nya, cat paranti keur kana bodi kendaraan. Boh kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 gitu. Ieu teh catna teh baraya. Teras wae urang papai deui ieu teh sabeulah-sabeulah we heula baraya. Tuh meh naon meh merata gitu ulah di naon ulah ditunda-tunda gitu. Urang sabeulah heula oge mawana teh kedah ti luhur heula baraya. Kedah ti luhur pangluhurna nembe ka handap kitu we. Naon tujuanna bilih aya anu naon aya cat anu marabai gitu anu ngacai lah tiasa di ieukeun gitu da teu acan kena cat gitu nu handap mah tiasa dipulaskeun gitu. Da ari dina suklak sikluk mah osok kapaut teh kawas sok ngaberebei nya si ieuna teh si catna teh kana permukaan gitu janten ngabarabai gitu si catna teh. Tah mengantisipasina kedah mawana ti luhur gitu tah. Saterusna aya elmuna gitu ngecat ge teu asal ngecat baraya. Upami asal mah meureun batur ge bararisaeun. Moal aya nu ngulikeun ngecat baraya meureunnan nya. Tah kituna meureunnan ya perlu dipahami oge perlu disimak nya. Pilih di dieu aya nu nuju diajar gitu sapertos kuring. Tah ieu lumayan ieu teh aya sasieun sabeunyeun mah meureunnan bawaeun balik nya. Gitu baraya. Janten sajabina ti hiburan teh aya nilai plusna gitu aya pulungan gitu baraya nya. Tah oge ieu dina naon nya dina takaran cat sareng thinner teh kedah tiasa oge naon nganyaimbangkeunana. Ulah kental teuing ulah encer teuing margi naon upami kental teuing teh ukiranna teh engkena teh katutup jaba berat dikaoskeunna teh seuseut. Tah lamun encer teuing pori-porina oge janten kumaha nya lila gitu kudu babara balik dan kedah pas gitu kedah tiasa ngapaskeun. Encer henteu kental teuing henteu baraya. Tah ngomong-ngomong ieu teh geus bade beres ieu teh geus kahandap pisan ieu teh. Tuh geus kana beuheung kana sela-sela buuk sadayana ulah aya nu kaliwat sakali deui. Tah kieu meureun baraya hasilna tah. Tuh ieu parantos 3 balik. Hatur nuhun baraya nya tos nongtonan we video-video kuring sakali deui hatur nuhun cag.